sangka mangentis kumisna mani ipis menyisiran rambut nanga bari ngalui aku kasep suraseri jika anu manis rayuan cinta manis romantis. Kasep jeung Mang Entis jauh beda tipis embung kaelekeun sok hayang anu gelis rasa maneh payu ka awewe mani laris mun ditolak cintana tara lumengis. Usaha Mang Entis dagang cikopi mani laris anu maleser nangan loba awewe nu garelis tekaop nempok ping-ping bulu pitis hate mantis paranas tiris. Mangantis ngadiukan sendal Ciamis kukurudung sarung bari nginum teh manis pas dirabak awak cipruk manita riris Mang Entis cerik bejaki anu gelis. Ayo mana itu emang nak kayak air mancur putaran baris ayo aku nganek nyadak aci sela ayo pak ayo para remaja Majalengka di bundaran Baribi ngadagan cinta jeung manehna pinuh ku rasa hemangan jeung katresnan
gotong royong ulama inuhung upangarti nu masihan ilmu agama sang kancaan jalan kehirupan sapanjangna ibadah ka Gusti Allah. Naon Pak? Ibu manitis teh. Ya, Bapak Haji oge betaheun dagang di bundaran Baribis. Ngomong tukang nasi goreng mah imimiti. Sing saruknya sing maraju. Kan. Bundaran Baribis air mancur sabundaran nangan para pedagang nasi goreng laris roti bakar pajeng si kopi tutut laris pisang desa Baribis kiwari gelis pinuh kuwangunangan jeung perumahan jalan lingkar alus mata kebeki payus Majalengka kota Raharjanga. Wih Pak, wih. Detik demi detik, menit demi menit, karasana asa samila. Poe demi poe, minggu demi minggu, karasana asa diwari. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, robana dunia, robana zaman. Kehidupan zaman di zaman kiwari, loba nu rupa-rupa. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, robana dunia, robana zaman. Kehidupan zaman di zaman kiwari, loba nu rupa-rupa. Yeay.
dunya robana zaman kehidupan zaman di zaman kiwari loba nu rupa-rupa. Yeay. Hijikeun rahayat jeung pamimpin pinanggi kasuksesan jeung kamajuan. Tahun 2002 ayu urang tanjurkeun sejahtera makmur tingkatkeun keimanan ka Allah nu Maha Agung. Detik demi detik, menit demi menit, karasana asa cekene. Poe demi poe, minggu demi minggu, karasana asa kamari. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, robana dunya robana zaman kehidupan zaman di zaman kiwari loba nu rupa-rupa. Ku teu sangka mang entis kumisna mani ipis munyi sirangan rambutna bari ngeluis aku kasep suraseri jika anu manis rayuan cintana manis romantis. Nu kasep jeung mang entis jauh beda tipis embung kaelehkeun sok hayang anu gelis rasa maneh payu ka awewe maneh laris mun
ditolak cintana tara lumengis. Usaha mang entis dagang cikopi manilaris anu maleser nang loba awewe no gareli dekap nampa ping bulu bitis hate mang entis para nasirin. Ngadiukan sendal di Ciamis kukurudung sarung bari minum teh manis pas dirabak awak cipruk manis tariris mang entis cerik terjadi kanu gelis. Aya bejana wetanen Majalengka cirina bundaran tonjong panasaran ku hoyong kedai halaman ren areren muda-mudi balawiri balai ngakale sate marangi kunikmat rasana rasa nu ayana di kedai halaman sate marangi ngahiliwir ketebak angin sengita moal ayah nuwana kasohor
maranggi ngahiliwir katebak angin sengit namun ayah duana kasor kamana-mana ngedaratan pengunjungna di mana-mana ketrakan segala ayah mata betah kena turtu manina. Bagus rangin tokohmu kasohor linuhung ku pangaweruh jembangar ku pangabisa nanjerkeun sumanget juang bareng-bareng sasak berem mentaskeun kasalamatan bendungan rentang pangkalan pari nu jadi saksina mere ciri tapal batas Majalengka kota Raharja. Kecamatan Jatitujuh Tangguh tentram agamis unggung harmoni rahaya dinoh gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati kasohor mangga serep teguna subur makmur tatanem kacanak hasilna
Beng